Sararapi temen, sararapi. Geus urug dewa jalan ya. Sejuk resep aduh. Tah. Kaya di lembur mah ya tah. Halo Pak. Si mana? Entosan tak bade mangkat. Oh iya tuh. Sok mangga. Asa sararapi dari dia maka karbon jalan mana genya. Benar. Aduh ya kapol non eta. Sehat Pak. Iya bae amun sakit meureun sakit sehat. Aduh aya tangkil oge di dieu nya. Oh alhamdulillah. Tah keur musim tangkil lainna mah cenah nya. Keur musim tangkil lainna mah. Bener atuh da. Ayalah penting mah nya. Batur panen orang milu panennya. Bener. Tangkil lainna teh jeung ieu kopi meureun nya. Kopi acan. Aya buku penyelang ngungkul penyelang kopi. Oh, nya da geus kapilihan kamari teh nya. Nya. Iya sok Bu sok aja. Ya jalan-jalan we ieu lah. Ya ka dieu ya. Wah, kawas kieu tah. Ieu teh jalan nganu ka Lempong Salamet. Aya wisata ieu teh ka ditu teh. Anjak jalanna euy. Ini warung teh. Ya lembur imah aya keneh imahna ka ditu. Nah, arah gua Lempong Salamet tuh. Hari lumayan ya bisa semobil ka dieu. Resep ya hawana tiis euy. Hari hirup di lembur mah pasisian mah kieu. Jadi tiis hawana. Dan jalannya memang jarang aya nu rata ya menanjak modon. Ya imah ya di dia ya. Dia terasa teh barara sih pinggir jalan teh euy. Tuh. Aduh. Ya ini mah tangga cengkeh. Ya tangkil. Kapolaga. Kopi di dia mah. Aduh ya resep tinggi ya. Jalan. Aduh. Ya keur calik wae. Atuh bari nyaranyi. Nyanyinya lagu ya Sunda. Ya naon barulut? Hah? Oh ya pala. Harerang gini nang ngaminya kan? Hah? Di kulub. Siga enak kieu bisa di dahar ya teh? Hah? Oh. Ya sih enak kieu nya ieu. Iya teh berarti jang naon? Yang masak neng teh sekolah. Pan libur. Pan tadi macek. Itu nu dagang donat cenah eta naon cenah. Jika enaknya Anda.
Iya rasa naon ya asam amis asin. Pahit. Nah hari pahit ngadon dia arah tuh pahit mah tong diarah tuh. Sengit kita halan lain. Tuh nyungitan nungkul merenya. Pala ya. Pala ngarananya. Siga ngeunah teh. Heeh. Ya kemana sih bapakna? Hah? Neng sehat? Hah? Ampun Bu. Aduh. Nah, teh ka Sarawak tuh. Terus uwi deui. Uwi kan ti kamari. Oh, ti tadi. Oh, nya ieu teh imah terakhir ieu teh. Ari eta kan imah eta. Hah? Iya hiji eta nu terakhir nu ieu. Aka ditu aya keneh. Oh. Saung sawah. Oh kita ka gua lembong ka ditu nya. Ari ieu bararesi kieu nang saha ieu? Hah? Hah? Nang kuring. Oh, si Abah. Sehat, Bah? Alhamdulillah. Hampur abahnya. Mohon ieu among we ka dia resep geuningan nya bararesi kieu nya. Eleh orang kota ge. Bener orang kota ge eleh tah cek teh kari hirup teh di kampung mah kos kieu orang kota tah bararesi tuh. Geus eueuh runtah-runtahna bijeun ka mana ieu teh? Kadang-kadang dibolong. Dibeuleum. Dikubur. Nya. Plastik masuk dibeuleum. Aya tukang rongsok teh ka dieu. Hah? Teu aya. Padahal mah teteh plastik ya payu teteh mau dikumpulkan mah karungan mah. Nya namun misalkan sabulan menang 3 karung lumayan teteh. Ieu mah sakeresek ari sukses muleum plastik. Bisa ya teh lamun misalkan di dia aya penampungna kumpulkeun tah di kilo sakilo sabaraha nangke ditarik ke orang kota. Nya lumayan. Ayeuna tinu sakilo 1.500. Sok di ieu aya nu ngidar. Oh kaya nu ngidar ka dieu. Naon eta teh sabangsaning naon? Bangsa Oh aqua ember butut. Panci butut. Heuh anu alus mah ting dibikeun atuh. Nya neng nya. Kade sini ulah dirongsokeun da geulis budak teh. Nya, ulah nya neng. Ka meunang nu beungharnya. Heeh, sakola sing pinter nya. Tah, duh, ieu mah ye ka mana ye? Amang. Oh sok amang sih mah. Oh sok amang. Ya sugan teh. Ya ampura nya mah. Nya. Oh iya rombok mah. Sareng saha di bumi? Sarang putra. Sareng putra. Sabra hiji putrana? 2. Putrana. Loba putrana mah pedanti di nu Oh tararabi. Lebih. Oh. Iya putra ieu nu monggok. Sanes. Bisi. Resep di dieu nya urang mah lamun misalkan orang boga imah di dieu kira-kira orang cicing we di imah mah ka mana mah. Ngareng kalau we tiis ngeunah euy. Naon loba eta kana sakaru. Ieu mah naon ieu? Atuh gubrakeun di dia berat mah. Erek. Beneran nya digubrakeun dia ada urang dieu nya. Urang dia. Di mana bumina? Di handap. Atuh sok eta ampian kajerokeun. Sehat, Pak? Di dinas, Pak. Dinas KB. KB keluarga berkualitas. Nah, di KB mah identiknya dina kesehatan ieu ya. Naon ngaranna teh? Oh, milu KB teh nu kondom nu kari itu tah. Apal kondom apal? Si mah apal kondom mah juga kumaha can apalnya? Hah? Mal apal sih mama kondom tehnya ada zaman baheula eta mah nya. Oh, aku mah Pak. Ngada. Kumaha kondom ngahadangan. Ngahadangan cenah ge. Bener dang hadangan emangnya. Nya. Pencegahan. Bener resep berarti sapopoe ngariung kieu. Ngariung bae ai teh kaleuweung mah. Nya alusna mah di dieu teh atuh nyieun saung di dieu tah.
Pos, hah? Rek warung rek naon tadi dia kan kayak dia kadi teh jang wisata kadi itu tuh. Piheulaan kurang di dieu nyeun. Nyeun sasaungan. Nya, saung loteknya. Pan namun abdi ka dieu teh ngalotek di dieu daweuh lotek. Naon? Aya tah di dieu ieu pan ieu. Ieu tanah saha ieu ieu tik tah? Abah Nong. Nya abah nyeun sasaungan atuh di dieu ya para ginjireup abdi ka dieu ngeureunnan. Jadi ngarariung teh teu kieu tah aya saung di dinya. Kan di dieu mah awi lobanya. Naon iti? Tangkil. Oh ieu mah ngalakeun. Nya. Pameget ka Jakarta. Pameget saha nu ka Jakarta? Itina. Gawe di Jakarta. Dagang. Oh, dagang naon cenah? Duka tuh Sagala. Oh, di dagang sagala mah berarti lo. Dagang-dagang. Terang ai dagang eta nama. Bener. Tapi Jakarta. Kalandeuna meureunya. Karabeh Nyari si Abah umur sabaraha tahun? Abdi 80-an. 80. Subhanallah, meni rosak kenehnya. Sok kaleuweung keneh. Ya Allah, teh. Sawah kadi ku ka pasir. Si Mas sabaraha tahun umur? Kuring memberen. Leuwih 17 gember. 17 leuwih. Oh masih ngorak kene atuh 17 mah. 17. Tersebut 17 tadi dia mah nya. Tadi dia mah umur 17 teh sakieu ya umur di dia mah. 17 ya teh. Bisa jadi 170 nya mah 17 teh nya. Ari di dia aya zaman lilikuran teu. Salikur, 2 likur, sawidak itu aya. Ya bah. Sawidak aya bahasa gitu. Aya. Baheula mah aya nama aya. Ai sawidak sabaraha bah? 60 teh namun. Sawidak teh 60. Jadi sawidak kita ngitungna kumaha sih teh bah ari widak-widak itu teh. Buka sudah baheula mah sawidak. Sabaraha sawidak? 60 cekot baheula. Oh. Nya. Sawidak, satalen aya. Satalen sabaraha satalen? Satalen teh 2 perak setengah. 2 perak setengah. Eta lamun jajan menang naon 2 perak setengah? Sudah baheula. Baheula. Baheula saketip 5 sen. Oh, saketip 5 sen. Aing mah eta tengah iya teh. Heeh. 5 sen. 5 sen. Saketip 5 sen satalen. Eta kira-kira lamun sasen aya 2 sen aya 2 sen. 2 sen saketip satalen. Eta lamun hayang meuli beas kira-kira sabaraha talen sabaraha tip? Tara meser beas mah. Tara meuli. Ah atuh di mana atuh ari beas teh engke tepan beureuh. Kapan ngagiling? Oh ngagiling. Iya lamun arek meuli lokasi nu naon kumaha? Tuh meser. Sabaraha talen namun satalen menang naon? Atuh duka teh da baheula. Oh poho deui nya. Aya nama istiamat aya nama. Abah ai rokok ke baheula rokok naon bah? Da baheula mah jarang rokok deui kabung. Jarum baheula aya jarum. 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 Jarum coklat. Jarum coklat teh. Naon deui aya jinggo. Jinggo. Sriwidari. Oh, ngalaman eta teh bah rokok Sriwidari jinggo teh. Sukun. Sukun tah. Ngalaman. Ini pan Oh teh aya. jualan rokok naon baheula mah. Naon bae rokok naon. Heeh. Jual di warungnya. Nya. Segala. Oh. Jarang-jarang baheula mah. Dong kawung bae sareng baklo. Ai si Abah pernah sakola teh baheula. Sekolah. Naon sakola naon? Sekolah SD. SD. Naon. Oh aya SD baheula. Aya.
Oh, Tapi kacitapen. Kacitapen. Mau ke sekolah. Oh, kacitapen. Kacitapen. Kadi itu naik motor tak kumaha. Mapa? Hah? Mapa? Mapa dati aya motor baheula. Jamit ge Motor sesuai budak ge dia. jalan ka ditu kadang nur ka Jati. Anjog. Ayo, Eta sabaraha jam kadi itu? nah 2 jam lah. 2 jam ge atau ya sejam setengah ge ai. Jam genep Dak tuh mana dia. lalu lompatan kali itu. Lulumpatan. Deuh, hayang kawas baheula deui teu. Ya. Hmm? Ayo. Kapan balik deh budak kena. Capek mah Capek. Ngeunah baheula ngeunah ayeuna. ngeunah ayeuna meureun. Oh, nya ieu ari baheula ieu imah ieu urang bilik teh Abah. Nah, baheula mah mulai-mulainya teh bilik di kulon apa mah baheula mah. Bilik panggung. Ieu naon imah baheula? Imah bilik, iri, injuk, resep. Iya, urang mah hayang he. Nya. Baheula mah. Tapi eta anu di lembur di dinya imah geus aya nu kararieu garadaong gitu. Ayo. Rata-rata lah. Ayeuna mah gedong daya. Ayo di Kenteng teh tahun 80 urang ge tanya nih mah. Kenteng teh tahun 80. Mulaina. Ari 80 ka ditukeun mah ku Keuri eueuh Eueuh, injuk. injuk, Ya. eueuh. Dah urang sayangna teh can lahir eta tahun eta mun ari geus lahir mah urang ka dieu meureunna nyeuleuh resep meureunnya. Baheula mah Nya. da jalan aja. Jalan setapak atuh. Abdi asirina ti ieu ti Joko Kuningan. Kuningan. Nya di Kuningan di kota ari damal mah di Dinas KB. Kabeneran di dieu teh ayeuna teh erek aya lomba kampung KB. Ya jadi di teh penggerakan tah. Jadi engke mah warga di dia jadi dia mah sudah ieu kebonnya dipelakan kapolaganya. Nyata nu pakarangan nu karieuna teh kayak dimanfaatkeun deui sayuran nya. Jadi selain di kebon teh urang teh melak di hareupeun imah. Kitu matak ayeuna Sayuran cabe di karang ge kitu. nya. Daun tah. Aya mana Abah? Tah model kieu ieu kan aya cabe dah hese urang dia mah he. Gigirna teh kebon KB. Nya, jadi geus aya papelakannya. Kapol bae. Ngan. Hah? Mana Bah? Tah nya kieu tah ieu kelak non blak kacang panjang. Ari ieu bibit naon ieu? Ieu teh coklat. Ieu coklat na ngabibitkeun saha? Bibitkeun eta barudak. Barudak. Ari Abang ngabibitkeun naon? Bibitkeun Budak. udah. Ada badu lah, yo budak ngabibitkeun budak. Budak mah nyakelekeun ku budak. Ieu nang mamagahan saha ya bisa barudak ieu. Eta mah da geus biasa kitu. Geus biasa pepelakan we nya. Nya. Bener tah ieu naon tanggal naon ieu? Ieu jahe. Jahe. Nya. Tah ieu teh kan aya lahan sakieu ieu. Tah model ieu kan di dieu mah sistemnya berarti bibit-bibitannya, Pak. Nya sok diekeun seueur ka seueur bibit-bibitna. Betul, terus aragong. Dakeun kalau Kaleuweung teu dijual. Lamun aya nu meuli kumaha? mulai atuh urang teh melak nya diical. Diical. Nya. Ari itu naon itu teh wadah cai tah naon? Tabungan ieu tah. Cai. Tabungan. Tabungan duit? Cai. Tabungan cai. Cai. Penampungan merenya, lain tabungannya. Oh. Penampungan. Tabungan mah di banknya. Nya. Tah ieu cabe berarti nya. Cabena tuh ieu pare ieu na teh ieu nya. Tah Abah di dieu teh Bah nyeun saung kalus teh Bah. Jadi engke nu arulin ka dieu teh raresepeun aya saung mah di dieu. Tah samping kanan kirina dipelakan ku pepelakan. Jadi asa jadi kumaha jiga zaman baheula ning nya. Tah kitu. Jadi engke mah di dieu teh susuganan jadi tempat wisata ka ditu teh kan rame ya jalma teh ngararincig ka dieu teh ye. Tah lamun aya nu dagang di dieu teh ngeureunnan heula ngopi meureun nya. Kitu aya nu herang teh di dieu.
Hah? Herang naonna. Ai nu herang mah cai atuh. Cai seueur. Anu jalmi aya nu herang. Parawan. Ah, itu dasar wae ka tukang reuweung yang penting mah herang we lah. Nya. Jadi engke teh lamun aya nu arulin ka dieu teh kan barokah jodoh ge teh nya. Kapan sih yang ngetarik Ti dieu nya. Heeh, jadi geus aya tempat pangulinan ka dieu mah engke teh loba para pemuda ka dieu arulin. Tah. Wisata rame. Naon ngaranna wisata naon teh gua? Lempong Salamet. Selamat. Nya tah ayeuna geus alus ya aduh resep ya. Si wargi bisi ngerek arameng ka dieu mah tah ye rata tempatna bisi ngek gogoleran di jalan bisa da dia mah bararasih. Nang ngepel nya. Mah dipel teu. Jangan diapel taman. Atuh ieu geuning harerang kieu. Atuh disabukeun ku sapu nyere. Disabukeun lain disabuan. Disabuan babalak. Oh. Bener oge. Cekas ya mah geuningnya. SD nya. SD dah tamat teh. Tamat SD. Tamat. Sampai SMP. Henteu. Oh. Baheula mah tara SM. Kan baheula mah ya sekolah SR tah naon ngaranna teh? SD we. Hah? SRT. SRT. Tapi baheula mah lain SD meureun nya. Sekolah dasar meureun. SR tah SD. SR baheula. Ayeuna mah SD. Aya baheula mah SR teh sakola rakyat. Ayeuna mah SD, sakola dasar. Jadi mimiti heula. Lama sekolah eta ge atuh da di Citapen. Eta mawa bukuna naon eta teh? Buku nama sagala bae. Buku leces biasa. Buku tulisan tah emang make naon baheula mah neng anu dina ieu. Tulis buku gambar, buku nembak. Sabak nya, mau pernah ngalaman sabak? Sabak baheula. Sabak naon cing sabak? Atuh para grip etana. Oh, grip. Kok mah heeh. Grip. Grip teh naon grip teh? Pulpen mah dina buku. Pulpen mah dina buku. Cuma ieu gripna naon ieu grip teh, Pak? Atuh eta teh anu paranjang alit. Kau nulis dina eta teh. Jadi Baheula mah kitu. Tapi aya net tulisanana aya. Ya tulisan nama dina eta. Atuh amun pelajaran baru kumaha eta? Sabak. Untuk amun pelajaran baru kumaha? Atuh papageran heula bang. Papageran. Henteu kan ieu teh si eta teh si papan teh kan hiji ye. Erek ngeusian teh kan geus pinu. Tuh dipupus deui. Ya, atuh bohong kena meureun. Tuh kapan kan ada meureun. Oh, ngadamel deui. Geus nu eta mah dianggap eueuh we. Pupuskeun. Aduh, urang kumaha nginget-nginget dah. Tapi uyuhan zaman baheula mah para rinter ge nya. Jadi ayeuna nulis, ayeuna dihapus. Jadi kudu inget teh berarti nya. Kudu dihapus aya. Berarti zaman sabak nya. Teu pernah ngalaman leces gitu buku-buku. Sabak berarti nya. Sabak bae. Mara sabakna sabaraha hiji? Hiji, dua, tilu. Hiji bae. Hiji. Bumi dibantun jadi jangan ngapalkeun di sakola dibantu deui. Oh, nya. Kenapa mah anggar ku bapak guru itu sih. Oh, Sekolah. oh. Entong. Ieu resep bae da urang tadi. Sekolah mah. Nya. Bapak guru. Nya pernah juara teh di sekolah. Teh. Ising juara ka hiji gitu teh. Tah neng, emak mah ya tataros lamun gak sepuh teh. Emak baheula sakolana jiga kumaha gitu. Ieu sabak teh modelna kumaha gitu. Jadi neng teh apalnya. Jadi mengpeun kolot aya keneh sok tatanya nya kakolot kamanya. Gitu. Mak ai sakola baheula jiga kumaha sih mah tah. Kan ayeuna mah terangnya sabak. Sabak teh modelna jiga kumaha, grip juga kumaha. Biasa buku. Nya. Eta teh pelajaran di sekolah teh. Nah, gripnya ngaranna Grip. lamun di urang mah patlot meureunnya mun zaman kiwari mah nya. Aya aya nama. Oh, bener. Eta ari ka sakolah di seragam.
Tara seragam seragam dah. seragam. Biasa bae. Bulucun. Biasa. Oh, kumaha tuh ka sakolana? Make biasa. Pakaian kieu bae. Pakaian batik. Saya ya we meurenya. Sagaduhna bae. Oh, jadi ente disarankan dia mana make baju seragam gitu ente. Da asup ge henteu sami jadi sababaraha macam nu gaduh nu kieu nu gaduh nu kieu. Oh, di siapa tuh? Boro-boro sepatu. Nyeker. Ya Allah. Nganggo sendal ge di dia nama dijingjing kadi itu nama keek asup ka sakola. Cah nanahaan ari kitu. Anak turut sawah. Hah? Turut sawah. Ti mang adon mawa sendal ngejon dijingjing nepi ka sakola. Di sakola karek dipake, balik disesotkeun deui. Esot kan dijingjing. Awet atuh sendal teh nya. Lama ukur air ke sekolah bae di nunana. Oh, nya hirup mah mending kena zaman baheula nya, meuli sendal ge kuat awet da soalna jarang dipake. Erek asupna teh, erek dipake na teh erek asup ka pasamuan unggul. Ke sekolah mah. Poe 3 poe pegat. 2 poe sendalna sendal naon teh teh? Kena sapi. Tambah lagi. Sendal kieu aya sendal naon palili teh naon nya teh? Surili teh naon? Hah? Sendal naon? Lili. Oh, pernah ngalaman make sendal lili? Mak aya sakola baheula seserian bae teu? Teu. Hah? Pernah seserian di jalan gitu teh kalakuan Jangan mah biasa. Serian nu aneh-aneh. aneh-aneh. Di jalan mah biasa bae. Ari ieu nu tiluan pernah ngalaman juga ieu sabak gitu. Teu anyar-anyar. Buku nu geus eta Mak, ari ieu nu ieu tiluan sok nanyakeun mah sakola baheula jiga kumaha pernah nanya teu? Teu. Cara tuh nyetanya. Atuh nanyakeun pada namanya. Heeh. Ari nikah baheula kumaha zaman bobogohan baheula? Bobogohan mah biasa bae. Biasa gitu. Karena imam baheula mah bilik jeung bilik ye. Silih toong tak kumaha langsung amprok gitu. Tuh tara tuh angtong. Ngalong nyebutna. Ngalong. Oh, eta teh lamun yang ngan ka bogoh teh ngalong. Oh. Ngalong cenah ge nya. Ngalong. Nya. Mak pernah ka bogoh orang mana we? Urang kidul, urang mana? Oh, urang kidul. Aya. Urang itu. Nya loba-loba teh urang kidul urang ditu. Hah? Mimiti nama ka urang Jatinunggal. Jatinunggal. Terus ka urang mana deui? Atuh ka Batur Salemur. Oh, akhirna mah ka Batur Salemur. Nu deukeut cenah. Yang anu jauh teh nya. Da kumaha aja di jodoh mah nya. Sing sehat sing panjang umur we si mananya. Bejaan boga budak teh lalembut teh ye mama kiki kieu kitu baheula pangalaman masih sakola teh duh nyane mah ayeuna mah geus alus sakola teh ka sakola make seragam make sepatu mah baheula teu kitu bejaan nya bising budak teh nyahueun engke geus areueuh urang oh si Abah 80 tahun dia 17 tahun tuh bedanya ge jauh berarti. Bisa naik motor mah ya? Tuh. Hah? Tuh, dataran diajar. Tara diajar, mun diajar mah bisa juga nanya. Mun diajar mah. Ada yang dikujubrar teh nolnya, penting mah bisa we naiknya. Tapi meong bisa ya naik motor. Ya ucing mah dah. Nah. Babari. Dah, ya bisa entar sampai sare di motor teh. Nya. Ari ieu naon ieu teh? Pupuk. Oh iya teh naon? Ieu teh gini aya mesin naon ya? Ngambil kopi. Nun kopi. Masih kene jalan. Kadaina kopi na. Aya nu ngagiling. Oh lamun aya nu ngagiling ka dieu. Ieu ke pupukna dipake naon ieu teh? Pupuk Berak. Bisa dipake berak deui. Dikamanakeun kana ieu? Berak naon? Alus. Alus. Alus kana sawah. sawah. Oh. Nya. Oh, ieu teh jalan kene ieu teh. Kadaina mah kan kopi Pada na. depan teh aya kopi na can usum deui.
Oh. Keur ngala. Kapan ayeuna baru cenah keur usum kopi, tah usum tangkil. Ari tangkil digiling. Henteu. Dipesek. Nya duh resep tingnya ya. Urang mah di isi cek urang hayang nyeun sasaungan di dinya mun aya sasaungan dinya ngobrol. Engke lah lamun urang ka dieu lah mun aya nu ieu mah nyeun saung di dinya tuh. Ieu ti mana ieu? Di Pengkerti Payun. Di Pengkeri bade ka Payun. Oh, ieu teh ieu raraga jalan-jalan teh kowe teh. Nah teh ka sawah. Hah? Putra. Subhanallah nu kasabaraha? Pada si mama umur 17 tahun ya. Itu beda tuh. Hah? 17 tahun geus boga anak dia mah. Geus gede. Nu putra kasabaraha teh teh? Putra kasabaraha? Lu kan sabaraha nu kahiji mah padu itu di katilu. Hah? Nu katilu. Keula hiji nu ti si masreng ti. Wah, mulai keder ya boga budak ya. Ari nyieun na keder teh keur nyieun. Tara kuda keder. Tuh, ari keur nyieun teh keder ya teh. Ari geus boga budak geus jaradi keder ya teh. Mana budak kahiji kadua katilu. Jadi ya sabaraha putrana teh, Mak? Aya 5, genep, 7. Aya sabaraha? Ngabiri gidig teu apaleun nyieun pohoeun, rek keur nyieun teh pohoeun. 7 loba-loba tuh. Heuh sabaraha hiji? Genep hiji. Tah can urang ge genep bieu teh. Geus darewasanya geus rumah tangganya. Alhamdulillahnya. Geus rumah tangga. Alhamdulillah tuh mah nya bersyukur si mah enak masih kena dipaparinna kesehatan. Jag. Berarti ayeuna sok ka sawah keneh jadinya mah. Nya atuh nya. Resep tadi di teh kieu ye, gok ka dieu tangkal, gok ka dieu tangkal. Dari kota mah beda, Mak. Urang ngalewat ka lembur. Asup ka gang gok ka dieu benteng, gok ka dieu benteng. Tah lamun di dieu mah ngemplong gitu. Jadi ningali kaayaan di dieu mah urang teh ningali teh pepelakan hungkul. Nya matak ge kan orang kota mah dugdagana ge nu kararieu orang kota mah. Da soalna manehna geus baroseuneun. Jadi gok imah. Gitu. Kan ari di dieu mah gok aya cau. Aya naon di dieu mah. Ge urang mangan ku salutna teh ieu jalan kan sapanjang ka ditu nya. Aya nu salamet ka ditu. Heuh ieu nu saha nu ngabeberes bebersihna teh ka ditu. Kabayangna teh. Hah? Kumaha sorangan ka ditu? Atuh ku seueuran da ku sorangan maripu. Iya ari ngabersihan ieu unggal isuk apa emang aya? Bersihan mah da ku urang ge hade ari ieu mah. Heeh. Bareng-bareng. Ieu ngabersihan jalan ieu unggal poe. Teu unggal poe mah deh. Unggal naon? Atuh Ku ai bala sapukeun. Nya. Bala mah keuteuh. Oh, jadi kumaha eling na we nya. Mun teh eling mah karep kitu nya. Ai bala atuh sapukeun. Nya. Tapi urang bararesi we ieu he. Padahal di dieu loba tatangkalan. Lamun loba tatangkalan ye pasti di dieu teh daun-daunan teh pabalataknya. Tuh, nepi ka ditu tuh loba tatangkalan. Urang mulai asup ti ditu ka dieu. Dadang daunan he nu di jalan. Nya. Resep ta. Jadi bilih bade ameng ka dieu ieu teh nagara naon ngaranna? Gunung Cupu. Baru Gunung Manik. Gunung Manik aya mah Gunung Cupu tah Gunung Cupuna. Di ari Cupuna di mana? Tah. Mana? Tah nu nyendong Kiara. Tah. Wah dituduhkeun euy. Kala cik di mana itu Cupu aya. Gunung Cupu. Ieu. Kiara tah. Saringin. Oh, iya teh Gunung Cupu. Gunung Cupu. Subhanallah, kareknya orang ngalewat ka dieu Gunung Cupu aya di dieu. Ieu nu tangkal Kiara ieu Gunung Cupu. Kiara tah. Cupu. Cupunya. Cupu Manik. Manikna kaler, cupuna di dieu. Cupu teh incu teh naon?
Atuh gunung cupu nu zaman baheula nu Cupu teh naon sih? Cupu teh jadi kokoncop meureun nya teh naon? Kokocop. Ari gunung teh artina tempat. Tempat. Ari cupu teh wadah. Wadah. Oh bisa jadinya wadahnya. Oh aya sok aya naon tina guci-guci teh nya. Eta si Neng. Di mana? Urang tadi ngalewat ka dinya punten. Cek si aya dahare naon cenah ge. Cenah ayam tadi dia. Karesan teh calan cenah gitu. Jadi we abdi tinggal lewat ka dia be langsung bablas. Bah. Meren balanja, meren teh aya. Teh aya cenah. Nya. Jadi pokokna mah lamun bade ameng ka dieu nu ningali kaendahan di dieu kabeneran di dieu teh aya tempat wisata ka dieu tuh. Ngaranna teh curug naon Lempong Salamet di dinya aya guha. Guhana teh mangrupakeun batunya di dinya di handapna aya guhanya. Di dinya sumber cai. Pilih bade arah mangga ka dieu nya, tapi mun ka dieu tah cek si Ece ieu cenah ge mun eueuh mie ayam mah ulah ka dieu. Nya. Jadi di dieu eureun heula di dieu oyak can mah di dieu tina eureun di ditu nya. Ya beneran di ditu aya tukang mie ayamnya aya. Tah jamun erek abus ka dieu wayahna ti ditu nya ti warung itu mungkus heula mie ayam. Tah di dieu mah atuh Jingjing mie ayamna. ngajingjing heueuh mungkus teh berarti dijingjing. Botram di dieu. Oh botram di dieu. Kira ieu urang botram di dieu. Ayo. Langsung bapak. Botramnya kayaknya. Geus ke botramnya. Tah sakitu warganya ku sabab ieu mah sakulan sakalian da rek ka ditu tadi nama rencanana rek ka non Lempong Salamet da ku sabab di dieu urang aya warga di dieu jadi urang ngobrol we jeung warga ka ditu mah cenah da zaman di dieu mah di desa Gunung Manik lamun hayang panggih jeung jalma teh kudu peuting atawa geus wanci magrib. Soalna sancana masih magrib mah jalmana aya di Karabonnya. Jadi moal bisa panggil jeung jalma di dieu nya. Hah? Kapan ieu mah baru geus di Karabon cenah. Oh, geus di Karabon jadi burit ayeuna. Tah. Ya si bapak kenaon ya? Apa? Hah? Yang naon? Wah, ieu rek konsep saung jadi ieu. Kita wargi lah sok mangga diantus ka dieu lah.